Eh, si Uwa. Denger, Wak? Sabar ka mana-mana. Keten Uwa niat nama. Aya naon? Teu nya aya ieu we bisnis. Bisnis naon tah? Pinjem duit. Lain bisnis atau baguk bisnis. Bisnis we da bakal menang duit gitu urang. Pan Uwa mah bager. Seminjem duit sabaraha? Nyamun aya mah 100 we da teu gede-gede teuing. 100? Heeh. 100 mah teuing atuh euy tah. 100. Sugan bukan aya. Butuhna ge 100 ieu mah dan teu gede-gede teuing. Perasaan 100. Tuh sugan aya kitu duitna. Kudu aya atuh da. Tuh, aya ge 50 bae. Euy da butuhna 100 Oh, ieu. kan aya 50 bae. 50 kan. 100 atuh, Wak. Heeh, aya 50 duitna. 50 deui iraha tuh. Naon euy mana? 50 deui iraha pemberatan nya teh 100. Heeh. Kan berarti njem teh banyak teh njem 100. Eta aya 50. Heeh, tah 50 deui rek iraha. Kelas seuri. Urang ge apal, maneh mah nurutan dina wayang. Oh, lain. Urang dengekeun urang sok lalajo wayang si Cepot. Gan nambut artos 100, aya 50 pot. Ayo 50 deui iraha. Nipu, ada nipu moal. Urang mah moal katipu dengekeun. Urang mah moal katipu da urang sok lalajo. Daripada urang kudu katipu ku maneh tah 50 deui geus teu boga hutang. Lunas. Duh nipu kolot sia mah. Belegug jadi kolot-kolot. Tuh. Pinjam 100 dibere tentu nama jitu boga hutang.